Sabenerna Dede resep teka teh. Resep A. Cuman Dede sieun A teh setia. Emang Dede tiasa ningali ti manehna geura? Sieun teh setia. Tina sikap A. Terus seueur nu nyarios ka Dede, A teh tukang PHP. Terus Dede percaya gitu. Duka. Bade naros, Dede percaya teu hancurna suatu hubungan itu karena ada orang yang ketiga. Percaya. Salah Dek. Hancurnya sebuah hubungan itu bukan karena ada orang yang ketiga, tapi hilangnya sebuah kepercayaan yang selama ini kita bangun sama-sama. Aduh, sebegini karena cinta. Aduh, sebegini karena sayang. Tapi kau tak pernah. Abi mau yang putus. Kunaon? Bosan? Nya, hoyong aya suasana baru. Cari suasana baru mah bios, tapi cari orang baru buat mencari suasana yang baru mah salah. Bagaikan langit di sore hari, berwarna biru, sebiru hatiku, menanti kabar yang aku tunggu. Dari tempat indahnya. Ya, indah. Tapi cik ama Dek, aya nu lebih indah salian ti tempat ieu. Naona? Mana? Iya gegeran Ade, karena Dede lebih indah dari segalanya. Untuk yang sekarang, yang serasa kau lebih dari teman, karena kau serasa nyaman. Dek, Aa mau nanya bete. Naros naon, A? Ari perasaan Dede ayeuna ka aku kumaha? Perasaan kumaha, A? Perasaan hati Dek. Aa mah resep ka Dede teh. Maaf, A. Dede mah udah punya kabogoh. Jadi, A mah cari yang baru weh. Anyis motor teh sehirupna. Kunaon motor ditinggalkeun? Sehirup motorna ibarat kabogo sakirana musingkeun mah tinggalkeun weh. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Now we ablaze the fire, make it fun. Then we must up the place, turn up the bass and make some sound. Din, areuna lah urang rek nanya ka maneh Ari ieu cik maneh jiket urang alus teh Cik ningali. Nih, sengit Wah. alus ieu. Ari ieu alus teh cik maneh calana Ningali kaena alus teh. Nih, alus pisan Alus. cara. Ari sepatu alus teh sepatu. Keren pisan. Atau cocok jang apel Cocok pisan Tapi percuma be percuma kunaon Beungeut maneh ngarusak sagalana. Alah kunaon ieu kunaon Ari datang nyalira atau sareng saha? Ari saha ieu ai tepangkeun nami saha Urang. Ari kunaon bet bisa kieu Jomblo. Ini jomblo. Berat kieu nya berat urang teh rek curhat tentang kabogoh urang betong. Bah, esok we jeung urang mah kalem lah. Rek curhat Kieu mah. heueuh nya kieu urang teh kunaon nya kabogoh urang teh can pernah nyeun status tentang urang kitu. Komo deui geura mun nguploadkeun foto beungeut urang can pernah dina status WA-na gitu. Urang jadi ngarasa curiga kunaon nya. Maneh yang ngapal alasanna? Heeh mah. Kur hiji alasanna mah. Mungkin aya perasaan lalaki lain salian ti maneh
anu keur dijaga ku manehna. Tanpa welas kowe lunga biyen kae, ra ono mesakne aku sithik.